Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Lain Nyai, teh penasaran tah kana dedegan anu patelak jeung Nyai teh. Terus ciri-cirina anu ngarempug Nyai teh jiga kumaha? Iwin nanyakeun ka Asih bangun penasaran. Pok Asih teh nyaritakeun anu sajentre-jentrena ka Iwin. Ari Iwin ngadenge Asih ngajelaskeun kayaan Garong. Hati Iwin ngagerentes. Geuningan manjangnya balukarna nepikeun ka aing teh diudag-udag wae tah ku Garong. Naon dosa aing? Untung aya Asih anu nulungan. Aing teh bisa kene kumelendang di alam dunya. Barang nempo Iwin ngahuleng bari jeung ramisak deui. Asih surti kana naon anu keur dipikirkeun. Terila Noel ka Iwin bari Pok nyarita. Atos tu tingali aya patua kampung ka dieu. Kitu cenah cek Asih. Nya we harita teh tua kampung ngagidig leumpang ngajugjug ka imahna Maraswi. Bareng jeung asrogna tua kampung Iwin nyusutan cimatana. Sanggeus deukeut Pok tua kampung teh uluk salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal Asih jeung Iwin meh bareng. Pok Iwin teh nita tua kampung ka jero imah. Teras wae patua kalebet ngeng di luar. Di dieu wae Nyai da moal alami teh ieu. Hoyong terang kaayaan Nyai Iwin jeung kumaha tadi lengkah Nyai anu geus dibadamikeun teh saterusna. Kitu tah maksud Bapak teh. Ngadenge caritaan kitu Asih geus bisa surti kana maksud jeung tujuan omongan tua kampung. Pok Asih teh ngajelaskeun sajentre-jentrena. Alhamdulillah patua, kayaan Ceu Iwin atos ngawitan sehat ayeuna mah. Oh, nya syukur alhamdulillah atuh ari kitu mah Nyai. Terus ari Maraswi ka mana ieu teh? Kitu cenah cek tua kampung. Karek gerepeh nyarita kitu. Tarojol teh Maraswi kaluar, bari jeung mawa cai dina cangkir. Aya jang tuba, mak mah. Sok tadi leueut kira ge cai. Da teh aya naon di dieu mah yeuh. Pami di jang tua mah sagala ogenan seueur. Kitu cenah cek Maraswi. Emak mah sok aya wae. Nya alhamdulillah we cekap saeuna mah. Nuhun mah katampi pisan sakieu ogenan ieu. Alhamdulillah urang teh masih kene bisa ngahuap. Najan cek paribasana nu dihuapkeun teh ngan saukur sangu jeung bebetian. Nya nu pentingna mah urang teh sehat we tah jeung jag-jag. Semua jang tua asal reuas kieu ieu mak mah. Wayah kieu geus kabeh dieu jang tua. Ngadenge Maraswi nyarita kitu patua mesem bari kop kana cangkir suruput nguyup heula cai anu aya dina cangkir. Terus nyokot huwi am dihuapkeun bangun nikmat pisan. Terila Pok nyarita nanya ka Asih jeung ka Iwin. Kumaha Nyai? Bapak teh anu jadi kokolot di ieu lembur moal maksa arek cicing di dieu bae heg bungah bapak mah. Lamun arek lunta nya moal bisa ngudu-ngudu. Komo deui maksa ka Nyai tah. Kitu cenah cek tua kampung bari ngareret harita teh ka Asih. Patua oge emak, abdi nganuhunkeun nuhun utamina kanggo ka emak tah anu tos masihan tempat kanggo abdi reureuh. Teras deui ka patua anu tos nalingakeun sareng ngajagi abdi tah sareng pun lanceuk. Nuhun naon ari Nyai? Da bapak mah teu masa ngajalankeun naon wae anu sakumaha becek Nyai disebutkeun. Nah, teuing. Kitu cek patua. Ari Asih nuluykeun deui caritaanana. Nya pami si Ece atos jag-jag mah abdi teh bade maluru kula wargi abdi. Neraskeun di lalampahan. Perkawis anu dicarioskeun basa waktu sarita ama sareng patua teu kenging hariwang. Margi kieu carios nama patua. Cek Asih harita teh bari barabat nyaritakeun kajadian anu tadi peuting ka alaman. Eueuh nu katinggalin. Barang ngadenge caritaan Asih kitu tua kampung nepikeun ka kumecrek. Bari jeung muji ka Asih.
Tak kitu patua, keun ulah ngaraos sariwang. Oge anu terangeun dina permasalahan ieu iwatin raya di dieu wae. Kitu cenah cek Asih. Eueuh. Baru kitu kajadian anaknya. Nya syukur wae atuh ari kitu mah. Bapa teh ngarasa regreg, moal jadi pamikiran. Kitu cek tua kampung. Nya sanggeus menang jawaban ti Asih kitu mah. Tua kampung teh tuluy pamitan ka sakabeh anu aya di darinya. Jung nangtung bari sasalaman ka sararea. Sakali deui ngaturkeun nuhun pisannya. Pami bade miang mah bapa bejaan peupeuje. Ulah teh di bejaan. Mangga Nyai oge kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu cenah teh Mal Iwin jeung anu aya di dinya meh bareng ngajawab salamna tua kampung. Sababaraha poe ti harita Iwin teu beuki jagjag wae. Nya dina hiji peuting Asih maksudna marek pamitan ka Maraswi. Nu dipimaksud arek nguluykeun deui lalampahanana. Ari Maraswi teu bisa kumaha. Da kitu kuduna Asih jeung Iwin geus waktuna miang ulah lila teuing cicing di dinya. Urang singketkeun carita. Saleosna Iwin jeung Asih anu ninggalkeun Imah Maraswi. Iwin jeung Asih make dangdanan sarua hideng. Lir ibarat dua jawara anu turun arek makalangan. Harita mapai-mapa jalan rame, mipir-mipir gawir, serog kategalan. Aya naon wae dahareun di ala, terus di dalahar. Geus jiga adi jeung lanceuk we. Es tuning layeun. Sanggeus rada jauh Asih jeung Iwin sakapeung lulumpatan sakapeung leumpang. Nya kira wanci tengah poe, panon poe keur meujeuh na morere. Asih jeung Iwin geus aya di hiji mumunggah. Kebeneran pisan harita teh manggih batu anu lemprah. Gek Asih teh ngamimitian diu. Pok Iwin teh nyarita ka Asih. Bari jeung meresihan kembang jukut anu narapal dina pangsina. Kudu ka mana nya ai lumampah, bari panas kieu ieu. Mani moredet pisan geuning karasana. Cik Iwin harita teh bari nyawang ke belah wetan anu karasana mantak lowang. Neuteup ka belah kidul gunung anu garundul. Ngareret ka kaler loba kebon anu teu dipalire. Jadi leuweung barala. Teu lapok Asih teh nyarita. Lain cek, ari salaki ece mirip pisan jeung abdi kitu dina dedegan sareng rupana. Ih, bener pisan ai. Ceples tadi Nyai kitu persis. Dina rigigna oge nante dipicen saeutik. Kitu cenah harita teh Cik Iwin. Nya sanggeus kitu mah Asih tengah ulang. Manehna ngingat-ingat kejadian mangsa-mangsa ka tukang anu kira-kira napal jeung ingat dina pikiranana. Tapi da keke, najan ngadenge caritaan kitu ti Iwin, Asih mah can bisa mastikeun yen bener manehna teh boga lancik anu ngaranna Wikanta. Nya sanggeus reresa kedeung mah terus wae Iwin jeung Asih nuluykeun di lalampahanana. Mapai-mapai jalan anu kira-kira benang disorang. Teu ieu ngarasa capek. Cek paribasa mah terus wae indit nuturkeun indung suku. Ayeuna urang muka carita nu geus dilakatunda. Urang caritakeun ka yen di lembur Abah Anang. Nyaeta di lembur anu katelahna lembur jebulan. Dina hiji peuting kebeneran harita teh kayan peuting anu caang bulan. Lalai jeung kalong pating kelepar oge tinggal yabak. Dibarengan harita teh ku sasatoan peuting di sarada. Maklum sisi sawah jeung dikuiran ku walungan. Harita kadenge sorat cai ngaguru. Jangkrik ngelik cicir ngawi. Cari cangkas di sada. Milu maturan Kabah Anang anu keur dina waktu eta ngariung jeung para muridna. Teu dilapok Bah Anang teu nyarita. Ka sakabeh murid-murid Abah darengekeun ku ilain. Abah teh arek mere papatah ieu teh ye. Reg Abah Anang teu eureun heula, suruput nginum, terus klenyun udud padudan. Ari murid-murid Abah Anang hiji ogenan eueuh anu nyarita. Es tuning tuhu ngadengekeun naon anu bakal diucapkeun ku guruna. Ka maneh Ahmadi jeung ka maneh Taudis.
Sakabeh murid-murid Abah anu diiwalkeun sakabeh na ogenan budak Abah. Abah teh nitip lamun hiji waktu Abah lunta ti patempatan. Pepeje ulah sok pedah Abah teh keur taya di lembur. Ngarasa eueuh anu nalingakeun. Terus maraneh teh kabeh ngalakukeun samena-mena. Ngarasa aing jago. Ngarasa aing bisa silat. Sakali deui Abah nitip jaga riksa ngaran ieu paguron. Naon sababna Abah ngomong kitu? Sabab di sababaraha lembur geus loba kejadian-kejadian anu mantak ngagoreng ka ngaran paguron urang. Nya hiji kamungkinan dina hiji waktu anu geus ditangtukeun mangsa anu teu disangka-sangka eta gorombolan teh bisa datang ka lembur urang. Tah sok ti ayeuna mah sing ariatna latihan sing balenar ulah lalawora. Ngadengi Abah Anang nyarita kitu sakabeh murid Abah Anang saregap ngabandungan. Tak kitu barudak anu penting mah Abah teh amanat jeung papatah. Kumaraneh pepeje kudu diturut. Pepeje ulah ngalakukeun tindakan lamun can puguh masalahna. Ulah waka ngagunakeun tanaga anu rongkah. Lamun can puguh saha lawan urang anu bakal disanghareupan, bisi kamubah-mubah tanaga. Sumuhun Abah, mangga bari diestokeun pisan piwajang ti Abah teh. Sakahoyong Abah, tres kumaha atuh saterasna Abah? Ahmadi nanya deui harita teh ka Abah Anang, bangun penasaran. Data-data tisasari Abah Anang ngumpulkeun murid-muridna ari lain arek ngabungbang. Kitu cek pamikir Ahmadi dina mangsa harita. Pok Abah Anang nyarita deui. Tah, sakitu pamenta Abah mah. Jom, geura marulang ayeuna mah da geus peuting. Kitu cenah cek Bah Anang. Ngadengi Abah Anang nyarita kitu kolesed-kolesed nungtutan sawareh barali ka imahna sewang-sewangan. Anu aya di tempat latihan tinggal Ahmadi jeung Udis. Ari Udis ditadi ngadedengekeun naon anu diomongkeun ku Bah Anang. Sanggis tinggal duaan pok Abah Anang teh nyarita deui ka murid anu duaan. Kieu sabenerna Mamadi, oge Udis. Abah teh nitip ieu paguron ka Ilai. Keheula Abah lah. Sacan ka hartos ku abdi mah teh. Nah nitipkeun teh nitipkeun kumaha ka abdi teh tuh. Sakuduna mah bade nitipkeun mah ka Kang Wikanta tuh. Anu hakna. Nah atuh Abah mah nitipkeun ka abdi kitu. Ahmadi harita teh bangun reuwas jeung boga rasa hariwang. Naon sabenerna anu kajadian. Tapikeun ka Abah Anang nyarita kitu. Tara-tara biasana. Kieu Madi, anu sabenerna ieu ogenan kakarasangkaan Abah. Abah teh aya ilapat dina impian yen budak Abah si Wikanta beunang ku musibah. Sok Bah. Cing teh. Asa jadi penasaran ieu mah kuring mah. Bener nage penasaran sekali. Sok atuh caritakeun Bah anu jentrek lah. Cicing Madi cicing. Ulah hayu wae motongan kana omongan dewek atuh. Sok dengekeun heula ku maneh Madi. Kitu deui ku maneh ta Udis. Sababaraha peuting ka tukang Abah teh ngimpi. Dina jero impian eta si Ujang teh keur kabawa cai anu umpal-umpalan. Kerela pucung hul, kitu jeung kitu wae teh. Malahan mah incu Abah mah anu ngaran si Darman jeung si Oci geus jauh pisan tah papisah jeung bapana. Ari si Iwin nyelap dina akar bari jeung roroesan minta tulung ta ka Abah. Tah kitu Madi. Tah ku sabab kitu teh Abah amanat ka maneh. Nitip sini salila Abah lunta ti lembur. Bantuan pagaweanana Abah teh boga pirasat anu kurang hade. Bisi bener tah. Aya anu tumiba ka si Wikanta. Tah kitu anu sabenerna mah. Terus lamun barudak ngaranyakeun, bejakeun we keur nyaba kitu. Aduh, teuing. Terus ari Abah teh mangkatna iraha eta teh. Oge
Pila kadar ngimpi atuh Abah lah. Nah, cing. Ahmadi nanya ka Abah Anang, bari jeung ngabeberah kana hatena. Moal isuk moal pageto. Ke mangkatna jam 1-an peuting. Abah muru datang subuh ka Campaka. Sakali deui ulah aya nu apaleun naon rupa anu dicaritakeun ka maraneh. Mangga atuh Abah, bari diestokeun pisan sumuhun. Mun ka dewe Abah sing atos-atos, da Abah cocok sepuh atuh. Bari jeung nyorang jalan dinu poek. Rada hariwang abdi mah Abah. Katarima kahariwang ilaing madi. Nuhun pisan euy. Kitu cek Abah Anang dina pagunemanana antara dua muridna nyaeta Ahmadi jeung Udis. Sabot keur nyarita kitu torojol Nini Ratmi teh nu jadi pamajikan Abah Anang mawa sang uliwat jeung deungeunna song diasongkeun kana keur ngariu. Sok tak adalah heula, geus lapar jiga nama. Bari jenggek diuk digireun salakina. Aduh, paingan kamu salam ye. Jeung seungit cereh mani melenghir. Kebeneran pisan atuh Nini, ieu beuteung teu kudubukan. Kerbek cenah kitu, hayang dieusian. Kitu cenah cek Ahmadi. Sok kadinya baturan teh si Madi kunyaneh tah Udis. Balik ogenan rek nanahaon atuh teu boga pamajikan ieu. Geus, mending jeung Nini di dieu sagawe-gawe. Sarila Abah eueuh mah. Nini Ratmi nyarita kitu ka Udis. Anu ti tadi teu nyarita, da kitu pasipatanana. Ari Udis mah tara loba omong. Paling oge lamun ngajawab teh cukup kumes sembungkul. Nya geus kitu mah brak dalahar bangun anu paronyo pisan. Abong tas latihan capek sigana mah. Dasang setengah kastrol teh hampir bea kuduaan. Teu lila Ahmadi ngadayagdag jigana mah keuna ku teluh liwat. Kelenyun ngarasakeun nikmatna udud lamun sigtas dahar. Nya sanggeus beres tuluy Nini Ratmi teh meresan urut dalaharna. Teu lila Ahmadi jeung Udis nglepek koleset tuluy lempang ka imah. Abah Anang Ahmadi jeung Udis asup ka teras imah. Jigana mah geus teu kuat kutundu. Kalacat, guher, duanana sarare tibra. Jiga anu disirap ku sang uliwat. Sanggeus anu duaan kerek, pok Nini Ratmi teh nyarita ka Abah Anang. Kahade Abah sing iatna di perjalanan. Sok sing jongjon ulah loba pamikiran. Sing percaya ka Nini oge bisa ngajaga diri. Jung geramiang. Da sabenerna mah Nini ogenan hayang ngabantuan Abah. Kitu cek Nini Ratmi. Sabenerna mah Nini Ratmi ge jawara ti pakidulan. Ayeuna peda geus kolot, teu makalangan, era ku umur pokna teh. Nya sanggeus saged mah sanu nyangka Abah Anang teh geus umuran. Nilik tina dangdanan kitu mah. Buuk panjang dibeungkeut make dangdanan sarua bodas. Calana bodas, baju bodas. Sirah dibengker ku iket. Awak jangkung, kumis ipis. Saha awewena anu teu mantak narik kapelet dina waktu keur ngorakna. Waduh, teu nyana geuning Abah teh kasep keneh. Heuheuy dedeh, baruk teuing nya. Kitu cenah cek Nini Ratmi bari ngareret ka Abah Anang. Ari Abah Anang ngan ukur seri leutik pok nyarita ka pamajikanana. Nya kakara sadar saha anu kagegeloan ku si Anang baheula keur waktu manggung tah di Cikaronyi. Kapanan Nyai Ratmi mojang Cikaronyi. Budak tukang kendang teh aja teh. Kitu cek Abah Anang ngabanyolan ka pamajikanana. Ari Nini Ratmi ngan ukur mesem siga rumah saeun disebut kitu ku Abah Anang teh. Sok geura mangkat sing kabawa tah jeung kapanggih anak jeung incu urang teh Abah. Kitu pok-pokanana Nini Ratmi. Nya sanggeus kitu mah Abah Anang teh pamitan ka Nini Ratmi.
Sang geus sasalaman jerut turun kaburuan bari jeung ditetep ku Nini Ratmi. Nya sang geus aya di buruan Abah Anang tenang tung heula samemeh lumampah. Ari Nini Ratmi surti kana naon-naon anu keur dilakukeun ku salakina. Harita dua dampalingeun Abah Anang diacungkeun ka luhur, terila turun saeutik-saeutik, sang geus nempel dina dada. Kaluhur ka sang rumuhun anu ngagaduhan ieu alam katut pangeusina. Kula sejamenta pangawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Geblig, geblig, geblig. Suku Abah Anang nenjrag kana tanu. Sanggeus kitu, hiliwir aya angin ting ti mana datangna. Belesat, kolepat les. Abah Anang geus eueuh ti hareupeun imahna. Ari Nini Ratmi ngan ukur mesem bari pok nyarita. Ari geus kitu tak aki-aki. Bunga jeung bagja we aing mah boga salaki bebela ka kulawarga. Nyai Asi di mana hidup teh atuh? Pirasat emak moal bisa dibohongan. Hidup jumeneng kene. Sarua aing ogenan ieu kaya kieu mah kudu lunta. Ngan ulah make wujud ieu meureun. Kitu harita teh ceuk Nini Ratmi bari asup ka kamarna. Goledag sare tibra. Kirawan cika subuhnakeun kadenge anjing anu babaung ciga aya tetenjoan anu arane. Maklum ari anjing mah sok seukeut pangambeuna jeung seukeut panenjona. Brai cahya panon poe mimiti bijil. Harita peuting geus kaganti ku beurang. Barasa panon poe hibar ti belah wetan. Dijajabkeun ku sora sasatoan anu patemalan. Ting gurilapna cai ibun anu tinggarendang dina dangdaunan. Katojo ku panon poe anu kakarahibar. Sakapeung kaciri pakole nyai lamun seuk pareng kasorot ku panon poe anu nyorot kana cai ibun. Mantak serap anu nempo. Dina waktu eta Ahmadi jeung Udis harita teh kakaralilir tina sarena. Kulisi derak-derak sorat tulang jeung urat pating trek-trek. Pok Ahmadi teh nyarita ka Udis anu sarua kakara nyari. Aduh tibra teuing sareda digana teh weureu liwat ieu mah yeuh. Kaberangan dis teu kaburu salat subuh acan yeuh. Kumaha geus kieu? Kitu cenah ceuk Ahmadi. Ari Udis ngan unggeuk wungkul ngadenge Ahmadi ngomong kitu. Barang jeung hudangna Ahmadi jol Nini Ratmi teh norojol bari jeung mawadahareun. Sok-sok diteundeun hareupeun Ahmadi jeung Udis. Pok nyarita ke Ahmadi. Tah, gerasa sarap. Ngan lamun geus sasarap, maneh Madi jeung bebeja heula ka pamajikan. Keun si Udis mah titah cicing di dieu salilana, di Nini. Sakedeung deui ge, Nini teh rek ka kebon. Oh, sumuhun atuh Nini. Mangga. Kitu cenah ceuk Ahmadi. Nya gancangna carita Ahmadi teh bebeja ka pamajikanana. Sakumaha amanatna Abah Anang. Kitu deui pamajikan Ahmadi harita teh dititah ngendong maturan Nini Ratmi. Dina hiji peuting Nini Ratmi teh ngariung jeung Ahmadi. Anu kabeneran pisan, pamajikanna ogenan aya di dinya. Madi, oge maneh tak Udis. Ini terek amanat, jaga ieu imah, urus papelakannya, anu sakedeung deui ogenan bakal dipanen. Nini ogenan geus waktuna jiga nama ieu miang, maluruh anu jadi anak, anu awewe nyaeta Asih. Maneh ogenan apal meureun Madi ka anak emak lin. Ceuk Nini Ratmi, bari ngareret ka Ahmadi. Hihihi, puguh we apal nama Nini, Ceu Asih. Adina Kang Wikanta anu sababaraha puluh tahun ka tukang leungit tah. Nah di mana atuh Nini nya? Ayana ayeuna? Ih, nya eta da lamun apal mah meureun ti baheula ogenan di teang. Nya pangna teh di teang teh. Pedah teu apal we di mana ayana.
Si Abah kabudak mah anu lalaki tak marek neangan asih sugan jeung sugan we aya laratanana. Kitu cenah cek Nini Ratmi. Nya sanggeus badami kitu mah poe isukna Nini Ratmi miang ninggalkeun lemurna. Anu jadi tanggung jawab teh Ahmadi. Anu kaditu kadieu nya ngurus kebon jeung sawah. Ahmadi jeung Udis tulaten pisan kana pepelakan jeung ingon-ingon sabab kudu ngalaksanakeun amanat tinu jadi guruna. Ayeuna urang caritakeun kira-kira wanci subuh. Kadenge hayam jago kongkorongo kreang di sarada. Harita aya hiji lalaki papakean sarwa bodas. Eta lalaki teh tayalian iwati Abah Anang. Anu keur lumampah ngajugjug ka lemur campaka. Pok Abah Anang teh nyarita sorangan. Teuing ujang nyai. Nah atuh ka mana maneh teh? Cenah rek nganjang jeung incu tah ka dieu. Di dago-dago teh lebang teu datang-datang. Nepikeun ka nyeri beheung sasongeteun. Liak deui. Kitu cenah cek Abah Anang. Harita Abah Anang di jalana sakapeung lempang biasa, sakapeung jojor latan. Maklum kasebutna hiji jawara. Keur kitu Abah Anang teh srog ka hiji saung anu aya di sisi balong. Tuluy reureheula. Maksudna mah arek milu salat subuh di dinya. Nya sanggeus salat subuh Abah Anang teh nuluykeun di lalampahanan ka karaogenan leumpang aya kana 10 menitan mah. Di jalan Pak Asrog jeung hiji lalaki. Eta lalaki teh pangawakanana kurang leuwih ti 50 tahunan. Jigana teh rek kahuma, da sagala dibawa dina tanggungan. Jiga anu heran nempok ka Abah Anang teh. Pok nanya, bari jeung rutret ka luhur kahana. Pedah ngarasa aneh nempo dangdanan Abah Anang samodel kitu. Assalamualaikum, Abah. Bade dengan ka mana itu? Nilik tina raksukan anu dianggo ku Abah sanes urang dieu nya. Punten teh, bobilih ngajaheutkeun ka salira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari mamang teh bade ka mana atuh ieu teh ye? Eta babawaan meniang karibung kitu. Abdi mah bade ka humah tah Abah. Puguh ge mumpung isuk-isuk teh. Dari siang masuk ka rasa panas di jalana. Nya atuh ari kitu mah. Puguh ge mang, kuring teh rek ka lemur campaka, arek ngalongok budak, geus lila teh dilongok. Ngadenge caritaan Mbah Anang kitu. Raneg eta si Mamang teh ngaraneg deui. Eueuh, dati palih mana kitu Abah teh? Wirehna wayah kitu saya di dieu. Kitu pokna eta si Mamang. Anu rek kahuma teh bangun heran nempo Abah Anang gasik pisan wayah kitu geus aya di dinya. Jauh kuring mamang, ti lemur jebulan. Tah eta lemur kuring teh kumaha kitu mang? Tepikeun kana nyakeun tempat Abah sagala. Eta si Mamang teu kapapanjangan da pamikir manehna bisi beurang tepikeun kahuma. Bari jeung pok nyarita. Adeh kirang serang da Mamang mah. Tempat sareng lembur Abah anu sakumaha nambe diwartoskeun teh. Punten kapayunan ya. Abdi bade mangkat heula Abah. Mangga wilujeng angkat mugi berkah salamet di jalanan. Amin. Ya rabbal alamin. Nuhun. Kitu cenah cek Mbah Anang ngajawab piduana eta jalma anu rek kahuma. Sanggeus kitu terus we Abah Anang teh nuluykeun lengkahna. Terilas rog ka jalan. Harita teh dihareup pas aya parapatan. Kebat lempang Abah Anang teh kebek ku hate panasaran jeung teu puguh rasa karasana jiga nu geus boga pirasat dina hatena Abah Anang. Leok mengkol ka katuhu nuju ka Imah Wikanta terus nurugtug mudun barang serog kalemahan gebeg Abah Anang teh ngarenyag bari jeung pok nyarita.